urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti, alastu bi rabbikum?" Lain tak kaulah pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut padeh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan maneh diparentahna teh bakal nurut. Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia kebalik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hega tuh. Tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tek. Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ari iman. Eta kabeh kata ari iman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna. Urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah. Sanajan subuh jam 7 Allah mahdini. Tetap kodoan. Malaikat ge wah si mah kodo deui ka jeung kuku mah ge. Masalah geus lah. Tah eta. Titah puasa alhamdulillah puasa. Zakat, haji malah di Indonesia mah munggah haji teh antrina luar biasa. Sadunya paling antusias haji Indonesia. Datang ke kuari duit sabara triliun beureun lantaran nungguanana urang kuari ti 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 23 tahun. Beuh lain lalagaan. Berarti antusias jasakan. Pohara. Geus kajian pae ge aing geus daftar wah masalah geus cenah teh. Heuh masalah. Eta kan sangat antusias. Berarti kan nek ngabuktikeun qalu bala syahidna. Nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon? Baheula janji abdi bade percaya ka Gusti, tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti. Abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho, abdi teh hayang nyaho, mantak ngaji ka dieu. Tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu. Ngan mah nya di sorga aya tukang wuduk sagala. Maknana urang teh keur aya dina sorga. Sebab naon? Sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah. Ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min ah. Tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah. Nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir-kafir mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah. Tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalil janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wa wajadna aktsarahum lafasikin. Jeung sanyana wajadna kaula manggihan wagung aksarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin. Lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik. Ieu cak Allah. Lolobana manusia teh jalir janji cak Allah. Lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah. Kuari mah sa Tangerang we, sa Kabupaten Tangerang aya sabara kecamatan, satu kecamatan aya sabara desa, sa desa aya sabara RT. Berarti umatna kahitung sa kabupaten teh aya sabaraha umat Islam.
kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barani hitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas bareng di deuleuh anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ye wa wajadna aktsarahum lafa siki urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam orang kabawa maut di akhirat orang disalamatkan ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين